Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mirama Mekar Pawenang. Ayeuna Mirama teh nuju aya di bumina Abah Deden. Nyata salah saweos wargi di daerah Citinoke anu gaduh keahlian kanggo terapi. Pangitan kitu nya Bahnya. Mohon. Nah, Abah teh tos sabaraha lami Bah? Kanu terapi ngawitan kena terapi teh di tahun 2015 ya. Diperdalam teh ayeuna jadi tahun kapengker namanya diperdalam yang namanya dipraktikkan awal-awalan ke keluarga. Oh, ke keluarga. Pas ke keluarga panginten aya perubihan sareng laresnya meureun teteh biasa saya kedikna jalur alternatif kanggo pengobatan Bang gitu. Di keluarga terus ke rekan kerja sareng lanjut perubahan ke teman-teman sekitar. Oh. Upami nami eta teh pengobatan naon da, Bang? Ya, alhamdulillah teh acan dipromosikeun keluarga. Mohon. Namanya persiapan kanggo legalitas panginten. Nah, ini mah masih kene perdalaman ilmu pengetahuan ke kesehatan. Oh, mohon janten istilah mah nya bagi kanggo para wargi sadaya mangga we dongkapnya datu birek deui lah upami ka Citinoke mah ka Abah Deden gitu ya. Nu lokasina teh di mana, Bang? Di Dusun Sundasari, RT 2 RW 3, Desa Jatiroke, Jatinangor, Sumedang. Gitu pemirsa. Tah upami terapina teh Bah kanu naon wae tah, Bah? Anu ayeuna nemai keilmuan teh nu pertama teh bioelektrik. Eta terapi pengobatan melalui media listrik. Tapi anu disalurkeun langsung ku pelakuna. Di mana si terapi eta teh dua tahapan, hiji kanggo relaksasi pengobatan. Gitu. Di mana fungsi kegunaan bioelektrik eta teh kanggo satu merangsang saraf-saraf lemah, sareng memperbaiki jaringan saraf. Janten wah eta teh prayogi pisan pangitnya. Anu kaduana chiropraktik, bone setting atau perbaikan sendi-sendi tulang. Eta teh memperbaiki kembali posisi tulang yang bergeser atau salah posisi angkat, terjatuh dan yang lainnya. Janten seueur pisan nya eta teh. Anu katilu teh pijat refleksi. Pijat refleksi. Pijat refleksi yaitu pijat di titik-titik yang terkena sakit. Jadi bukan bisa full body, tapi titik-titik tertentu, titik-titik meridian yang berhubungan dengan fungsi organ yang bersangkutan yang sakit. Itu jadi eta mah tijalikeun pangitnya anu paling ringanna, tijalikeun paling ringanna, anu paling beratna murag gitu ya. Anu terakhir bekam sunah hijamah. Bekam sunah. Biasalah ngedetok gitu kan, anu kahiji kan pengobatan sunah. Anu kedua menghilangkan detok-detok tubuh yang terkandung dalam tubuh kita dibuang. Anu sunahna pertengahan bulan Hijriah di tanggal 15, 17, dan 18 anu bertepatan dengan sang bulan. Karena menggunakan media gravitasi bulan untuk menarik kotoran. Racun pengen banyak eta narik racun teh pengen di tanggal sakitu pengen itu pemirsa janten kan ayeuna mah sakedik lah nya berbagi ilmu sareng etana sareng upami engke penasaran mah tiasa dongkap tah ka Abah Deden tah kitu pengen tah upami kanggo alatna Bah sapertos kumaha tah Bah? Alhamdulillah parabotna teh alat medisnya berupa kanggo minyak, jarum lansa,
genset, vibrator untuk pegal-pegal, sedotan bekam, alat message, lagi mangkok-mangkoknya, alat bekam, sekarang katamihan, mobil elektrik untuk menghantar listriknya. Ya masih kan minyak, pesel, minyak zaitun, ini bioelektrik penghantar listriknya. Ya, air, media air untuk penghantar listrik serang dia dihubungkan ke listrik. Oh, panginten tuh para wargi gitu nya lengkap upami Abah Dedenna bade mangawai panginten kita di parios heula panginten bahnya. Parios. Nah, tahapan kamu bekam teh langsung di bekam tinggal kondisi jalannya. Oh, Nah, ieu teh kondisina kekurangan ekses atau abses. Kalau ekses perlu dikeluarkan, kalau abses harus ada yang dimasukkan suplemen. Dilihatnya kalau yang nggak boleh dibekam itu nadi jantungnya lemah. Terus dilihat dari warna lidah putih, itu kalau dibekam akan fatal. Bukannya sehat tapi malah jadi sakit. Gitu dengan para warginya kade upami urang ka mana teh kedah terang heula elmuna tah sakedik oge panginten eta teh bermanfaat janten pamirsa upami kaluar hoyong di bekam teh anu intina mah seperti tadi bahnya kedah terang urang teh dadi sakumaha gitu teu sembarangan pilih para wargi kajentenan keluar hoyong di bekam teu terangan naon langsung dipekamnya. Pilih ieu mah da sunah kondisi eta ge maksakeun we eta teu kenging teh. Pilih aya sanes malah jadi sanes jadi sembuh gitu malah jadi jadi panyawat gitu. Jadi katembuhan awina anu eta teu terang mah nah di bekam teh cenah medis cara nabi tapi sanes jadi sehat lah kan jadi laleuleus kieu. Teh salah tinu diagnosa ke pasien. Ya. Tanya tuh para wargi ta eta janten kedah urang teh tarapti nya bahnya. Sapertos eta teh janten hiji-hijina pasawan kete ka dieu ku Abah teh panginten tahapan teh di parios. Nah eta teh engke karefleksi, nah kedah ku setrum, tapi kedah dibekam sunah tah janten tiasa konsultasi heula kitu saena kumaha sareng karosna kumaha kaayaan badan teh panginten eta teh kedah dikonsultasikan heula Abahnya. Kedah di eta. Didiagnosisna anu rares gitu disesuaikan sareng kaayaan si pasien. Entah gitu pemirsa janten teu kedah hariwang lah upami dongkap ka bumina Abah Deden da moal disaha-saha mangga lah ka dieu nya ka Jatiroke insyaallah alamatna tadi atos engke ge pangitan diseratkeun bahnya. Di handapna aya deskripsina sareng nomor telepon upami bade konsultasi heula pangitan tiasa nya. Mangga. Tah kieu teras langkah-langkahna teh Bah anu nanti disayeukeun saat acan eta teh sapertos kumaha Bah si fisik urang teh gitu. Kanggo nya upami nya terapis sanes ieu kan upami urang kan anu langkung sae mah mencegah sebelum gitu nya kumaha tah. Nu pertama mah lah pola hidup sehat anu kahiji dinu aktivitas keseharian kita jaga hidup. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam. Tah pemirsa panginten ayeuna aya ieu mangga tuh kalebatnya ya aya anu ieu dongkap ka dieu ka Abah. Dondong apa Deden? Nyondong mangga. Kalabat. Punten dah. Tah pemirsa. Iya aduh. Alhamdulillah nya. Naon ieu teh? Ngahaja wae silaturahmi atawa Mohon aya yogi pisan. ayo antun dieu nya. Kenal. Aduh.
Ini kegantung emutan. Emutan kegantung di luar tuh. Jadi kumaha pangersa ieu teh aya naon menikah pasti lawas ya. Temen lama. Lama nu selama tetepang. Nah, sareng ayeuna kantenan. Darat Nya. di nu ieu mah di nu media online nya di WA sok tepang. Malan sok nonton video kabar menuju di luar. Oke. Mua di teh karosan kantena. Di teh olahraga. Karos mah olahraga. Hayong sareng ieu biasa memperkuat. Oh, mohon gitu. Memperkuat. Banyak tuh masih kena udah murah. Insya Allah saya kurang di atasnya, kurang di parios ayeuna kurang siap-siapkeun heula perabotanana. Tah pamirsa ieu si Abah Deden bade nyiapkeun alat-alatnya urang atosan heula satengah. Persiapan sebelum melakukan bekam pijama, pertama-tama semuanya harus steril, mulai dari pasien sama terapisnya, menggunakan alkohol, masker, disediakan, steril alat-alat, pakai sarung tangan. Sudah siap pasiennya. Ayo pasien. Ayo. Ayo. Itulah emutanana. Ya, mangga kang pasien Pak Awan Family. Yang kayak apa? Ayo siap. Tuh. Ya. Tentos heula. Transit yang baru. Jarum transit baru steril. Sok dibuka bajuna. Aduh sieun. Wah, nyeri mah rawas. Mana naon gitu? Wah, aya begitu. Pernah soalnya itu dah. Justru bereta ieu mah Kumaha? Udah kumaha itu? pengobatan ala nabi ieu mah hijamah. Oh. Sok siap dibuka bajuna. Hah? Sok dibuka bajuna. Aduh sieun. Wah, nyeri mah. Nyeri mah rawas. Mana naon gitu? Wah, aya begitu. Pernah soalnya itu dah. Justru bereta ieu mah Kumaha? Udah kumaha itu? pengobatan ala nabi ieu mah hijamah. Oh. Sok siap dibuka bajuna. Hah? Dibuka baju. Buka Terus. enggak iya kan iya terus aya hiji. Ieu mah kana nu beraki. Ieu mah anger terus ieu mah hiji. Era can mah. Ya tenang, dek posisina dek nang eta dek nang kuba disiapkeun atawa dek eta rambutna dibungkus dengan punuk. Digelungkeun. Era can mah di
can mandi Mungkin bawa tenang masak. Ini lampu bang. punten ah. Sapu kabel kosna. Ini sampo bali dia tuh ayo tama. Mana naon sampai tera mah tutup pala we. Sama diseluncur. Aduh. Di batu mandi copretan, mandi kia, Enakeun ya. sama diseluncur. Aduh. Batu minyak. Di batu mandi copretan, mandi kia, seluncur. Enakeun ya. Ya manua anu ngangge alatna, ngangge aya hanut-hanutan ini kieu. Bisa bawa. Ada kisah rek. Iya. Jantung. Baru. Iya. Kijantana keperkasaan pria sejati. Mulai 5 menit mas, patas.
enakeun pemirsa tong sieun-sieun tadi mah sieun tapi ya rauskeun anu mah sak kenyudan eta. Itu lumayan. Getih hideung. Jadi ieu mah aman, darah anu dikaluarkeun teh sanes tinu jalur pena, tapi darah anu disaranakeun kulit dan daging. Jadi sanes pembuluh darah. Getek tuh, lain nyeri mau getek. Biasa ngomongin si anu. Ini seberapa menit ya? Terus Tayangan panglit. Mau panggilannya seberapa itu tayangan? sajam eta Pernah? kantor anu itu nu kesenian itu Cijati. Tengahna mah ada lami. Pada jam tayangna kerja. Dia setengah jam oke aya sih kan.
ya Wih, bisa. bukan beres-beresannya. Terus saya surut beda oke potong Kayak dihijikan atau ada tiap kata. Wah. Kayak keretaknya. beda pun beda ya iraha deui we tertakna ini boleh nata Jadi Pak Jaman teh saha wae anaknya gak jaga kita na. lain barudak orok saha Lucu. Itu buka tak ngori ngobrol nata ada petani kopi buku atau tuh ada produksi nagu kopi buga abang kan untuk siapa itu politik aku tuh nana penting mah alatnya apa komplit kan apa itu terkomplit bisa baru kan kan kopi na beneran kalau sakitnya lewat tim heula gitu orang kedua. ah ya itu baru sarot sing dawan Itu dia kadut mau. oh pokoknya udah kayak itu ya Ya mah bakal mah jeung kopi heula teh nya. Kita mah nya dua heula ge. rada nyeun video Enggak, keretak mah Yo poe sakali urang liburna benernya mah. saha nu lebih keretak mah utri tongpel urang utri utri Ada sakedeung mah. Keretak-keretak. Dari cangkeng eta. saha we dok kopi kau eta Iya we mah aya. Hari dong gitu gitu. Getihna aya ketihan ya Aya. Ngan hideung getihna. teh naon ciri-ciri naon Ini kan keluarkeun yang kotor. oh Aya nu hese. telepon utri telepon Ya eta. suka nulis di imah Aya oge pajai. naon telepon Henteu. Nga-WA. naon sih ketua naon ketua Lain di set sekalian. share naon video Oh, aset TPS itu. oh di PPS di grup bukan teh japri Hah? Can ke kiri, can ke buka. Oh, kumaha ya keluhan nyeri teh? Nama eta di aya ieu Nah, ya tuh yang putus skala luar, putus ngadetop keluar ngeureuna ini. Tuh dan teu nyeri jika disuntik kan ngejoas itunya ngurunyut. Ieu mah teu da enakeun mantap. Sesuai prosedur mah, sesuai prosedur kesehatan, cek kondisi pasien. Ini sesuai itu mau insyaallah mau aya keluhan anu ngabahayakeun lah, mudah-mudahan jadi wasilah kanggo kesehatan. Amin amin. Enakeun baraya beli baraya penasaran yang di detok mengeluarkan toksin di dalam tubuh. Beli aya ieu di dalam tubuh teh naon teh? Aya jin-jin gitu nu getih. Biasa dikeluarkeun di lewat metode toto anu eta bekam ala nabinya. Sunnah Nabi, Dah, hari sunnah. jamaah. Karasan ieu Abah Deden nya terapisna gitu. Biasa dikondisikan kontak-kontak we ka admin ke Jadi di nomor sekian. tina Di bawah, hasil bekam oge katinggal kena kondisi tubuhna, tina kondisi darahna bahana sehat, ya penyakitan tina kondisi getihna, getihna pertama kandungan minyakna, anu kolesterolnya, sugar sakadikna, dan ada baru penyakit gula lama, sesak keluarnya ada pengentalan darah, tapi atau oge anu baru penyakit gula lama
kenging bekam basah mulai terus tapi kada kam kering we engko kusabab penyembuhan lukana lama. Jadi anu gaduh penyawat riwayat penyakit gula kedah wawartos pilih ngerna kusabab aya pembukaan jaringan kulit menggunakan media jarum. Nah, biasanya anu gaduh penyawat gula mah tingkat penyembuhan luka nanti susah gitu. Jadi kena wawartos we Eta can diterapi mau teh. terapi teh gaduh penyawat naon gaduh alergi atau kulit sensitif nyarios we kayakna sabab menghindari resiko ke depanna. Pame anu ieu anu gaduh kanker kumaha? Moal naon gitu saya asa penyakit gula hungkul. Iya, kanker kantong kering. Eta mah. Biasana anu utama aya kandungan minyakna, aya kolesterol jeung seueur sakedikna. Dan anu di anu gaduh penyakit gula mah sesah keluarna ada pengentalan darah. Tapi eta oge anu gaduh penyakit gula mah teu kenging bekam basah mulai terus tapi kada kam kering we engko kusabab penyembuhan lukana lama. Jadi anu gaduh penyawat riwayat penyakit gula kedah wawartos pilih nggena kusabab aya pembukaan jaringan kulit menggunakan media jarum. Nah, biasanya anu gaduh penyawat gula mah tingkat penyembuhan luka nanti susah gitu. Jadi kena wawartos we Eta can diterapi teh. mau terapi teh gaduh penyawat naon gaduh alergi atau kulit sensitif nyarios we kayakna sabab menghindari resiko ke depanna. Pame anu ieu anu gaduh kanker kumaha? Moal naon gitu saya asa penyakit gula hungkul. Iya, Dino. kanker kantong kering. Eta mah. Menangnya. Oke. Dua kalian itu kapal muara detik 12 nya di sini kene untuk kapal muara Alhamdulillah beres proses bekaman dengan kondisi hasil bekaman daya kendala daya iritasi daya jalan sanesna hasil darahna sehat tinggal tinu darahna merah cair. Setelah proses pembekaman Mbak ditutup lagi dengan minyak pori-porinya biar
tidak masuk angin, terus dibersihkan dari kotoran-kotoran, darah yang mengering. Mak, karosna enak. Iya makah tibra dia di rumah ya. Lawas ini dia. Enak, aduh. Jadi manfaatna kanggo anu angkat-angkatan, kan masuk angin. Insya Allah biasa dibekam. Seueur sarosna mah seueur manfaatna. Namun di teruskeun mah teh ayeuna mah eta lah wangi. Seueur mending dibling manfaat bekam sunah al hijamah. Lain mah di nyandakna titik kahir anu di keteranganna tiasa nyembuhkeun 72 penyakit. Ayeuna paru-paruna normal, sehat, jantungna teu aya kendala, lambung teu pernah naon. Jadi keseluruhan mah sehat lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas. Jadi kieu tadi mah pengobatan alternatif teh seueur ayeuna ulah ngandalkeun pengobatan anu obat kimia gitu kan. Maksud teraraos teu enak badan sakadi-sakadi ka dokter. Sanes ulah tapi abdi menyarankeun eta mah heula lah manfaatkeun pengobatan leluhur atawa ieu aya bekal mah kan aya tipe di sunahna aya hadisna malahan mah berbekam pada tanggal-tanggal tertentu insya Allah bisa menyembuhkan penyakit. Kahijina selain urang ngalaksanakeun sunah rasul anu manfaat nu kaduana bonusna kenging kesehatan gitu. Jadi dianjurkeun lah bekam teh ulah ngandalkeun wae obat warung kimia, atau obat kimia. Sebab obat warung mah sanes nyembuhkeun tapi eta mah meredakan rasa sakit. Sareng eta mah tos eta lah aya kandungan kimia anu buatan. Kimia anu semakin lama dikonsumsi akan semakin berdampak besar pada masa yang akan datang. Gitu tiap di masaran Nabi. Tuh, ngarsa alhamdulillah pribados namanya terus dibekam lah Abah. Tadi mah rarikeun ya tanya eno strong. Kuat jika ronde bakal kuat. Jadi bekamna teh seueur ayeuna mah di tiap daerah oge teh saya cabangna teu kedah ka dieu wae. Bekam lah ke tempat terdekat, jaga kesehatan usabab ayeuna zaman tos rada riweuh gitu kan tinggal kondisi ekonomi susah. Jadi kesehatan itu nomor hiji sabab kahijina ku sehat orang bisa ikhtiar beraktivitas lancar. Beraktivitas ka mana wae tiasa ku sehat eta urang tiasa ibadah, tiasa salat husu, tiasa nganapkahan keluarga sanes anu sanesna. Kitu ti abdi atur nuhun. Sami-sami atuh. Sami atuh nur pisan ya, Pak. Jarang tepang ada pasan cino terimi ka dieu Abah tos. Tuh naon da sanes sasadeunya alhamdulillah. Sih aduh. Atur nur pisan atunya mudah-mudahan cing janten ama anu amin malaikat rahmat. Amin gitu. Kalau biasa di pasien kesehatan keberkahan sareng dilancarkeun segala rutina. Amin. Ya, penginten begitu pemirsa ya channel YouTube Mirama Mekar Pawenang, mudah-mudahan ya acara aya manfaat tontonan cing janten tuntunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu 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 sajagat buana.